Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Haturan dulur bane sadayana wilujeng patepung dangu patepang sorak ngalangkungan jumantaranya. Dina acara anu maneuh nyaeta ngadongeng etang-etang mulangkeun katineng. Kalayan dongeng Sunda nu digarap ku Kang Yus dina danget ayeuna dina jejer carios Si Gobang yasana Asep Gun Majalaya. Dulur barani nu saat di kanca dangu nu satu baraya nu satia Kang Yus sateacana ngahaturkeun wilujeng tahun baru Islam hiji Muharram 1447 Hijriah. Mugia urang sadayana kabek ku kabinga sehat lahir sehat batin kalayan dina kayaan husnul khotimahnya. Aduh teu karaos geuningannya yuswa teh urang nambihan deui syariat nama hakikat nama ngirangan. Mudah-mudahan sing seueur amal-amal urang sadayana kanggo pibeukeun jaga. Ku kituna supados teu nyangkolong kana waktos sok geratatan-tatan manco dina radiona dina streamingna dina YouTube-na sewang-sewangan kaparayun sadayana derah. Ya pokoknya mah kudu nyubuh ti dieuna kajaba bisi kaburu ini trukna. Si Badilo ge ngilu nyarita. Oh bener gitu euy, bo. Artina ayeuna si lain duaan kudu dangina saresna. Montong kaluar deui di mah bisi isukan keburangan. Dulur barani saterusna ti luarna pating goledak salare ngabarak patunjang-tunjang di pertengahan imana. Dan memang nu kasebut imah tawasaung Ki Jubah Hideung mah eueuh rohangan nu lainna. Estu ngageblang jiga masih gitu. Ari paragi mirun seuneu masok di luar atawa di buruan atuh pagawean sapopoe maranehna sok barang ala kaleuweung ala naon wae sakira-kirana anu laku dijual jeung bisa didahar sanajan kasebutna maraneh lain kaasup jelema anu balener istilahna mah lain ti golongan lempeng oge tara daek ari budak badog mah jeung rarampog mah teu kawas adi saperguruanana nyatana Ki Tragos Hideung alias Ki Tunggul. Gancangna carita isukna kira-kira wanci liwat rohor Ki Jubah Hideung jeung dua urang baladena geus narepi ka wewengkon Majalaya. Saenggeusna tadi maranehna nantarulun tina truk anu diiluanana. Harita si Jubah Hideung, si Badul jeung si Badil keur lempang mapai-mapai jalan gede anu lempeng ngulon. Pok si Jubah Hideung nyarita ditujukeun ka dua baladna. Boh, poho deui dewek ge euy, palebah barana lemburna teh. Da baheula pisan atuh dewek ti nyoba ka ditu yuh. Kateun Ki Tunggul deh. Cenah bari jongjon leumpang. Ari ngaran lamburna naon Ki? Terus rek nuju ka mana urang ayeuna?
tanya si Badul ngareret ka guruna. Oh, ari ngaran tempatna mah inget kene mun teu salah mah ngaranna teh Lemur Karang Gantung. Ngan da tempatna nyumput teu rakat tingali ku umum. Sabenerna mah lain lemur tempatna Kitunggul mah jeung balad-balad teh, tapi leuweung anu arang ka sabagu manusia. Oh, nya teh beda we jeung tempat urang. Ki Jubah Hideung nerangkeun ka si Badul. Kitanya ada hari kita mah orang ngajegjung ka dieu we, ka mana tadi teh? Cek si Badil. Boh, ka Karang Gantung. Tah eta ka Karang Gantung, apal keneh teh Ki Guru lembah-lembahna. Lumayan kuntu. Gampang atuh ka nanyakeun we atuh. Nah, esena tuh kabeneran dihareup aya jelema keur lempang ka dieu geun ye. Si Badil oge bari nunjuk ka hareup. Kangkang punten, apa teh imana Kitunggul teh? Cek si Badil. Basa geus pasandrog jeung jelema anu dituduhkeun tadi. Teu puguh we. Eta jelema anu ditanya teh bongak pingeuk bari undur-unduran. Sabab ningali paroman beungeut Ki Badul jeung si Badil anu memang pikasieun. Koh mah barang ngareret ka si Jubah Hideung mah beungeutna leuwih sarembatan baladna, jaba papakaian anu teu lumrah jeung batur. Digogober Jubah Hideung bari beungeutna matak soak anu neng. Kata olohok kitu. Jawab. Dewek nanya teh ka si Laing, nyaho teh si Laing di mana Kitunggul. Si Badul oge ngilu ngomong poporongos nanyana teh deui. Kangkang punten, apa teh imana Kitunggul teh? Cek si Badil. Basa geus pasandrog jeung jelema anu dituduhkeun tadi. Teu puguh we. Eta jelema anu ditanya teh bongak pingeuk bari undur-unduran. Sabab ningali paroman beungeut Ki Badul jeung si Badil anu memang pikasieun. Koh mah barang ngareret ka si Jubah Hideung mah beungeutna leuwih sarembatan baladna, jaba papakaian anu teu lumrah jeung batur. Digogober Jubah Hideung bari beungeutna matak soak anu neng. Oh, salah atuh nanya kitu teh sia teh Badul Badil. Tug langsung nanya kitu we. Ciku lewek tanyana. Jang, ari Lemur Karang Gantung lebah mana? Jauh keneh teh di dieu. Lemur Karang Gantung. Boh, Karang Gantung nu aya di wewengkon Majalaya. Ieu teh geus kaasup Majalaya banan. Cek si Jubah Hideung deui ngayakinkeun. Sumuhun, ieu mah daerah Majalaya mang. Ari emang sareng batur emang nu duaan deui eta saha sareng nu ti mana? Eta budak teh kalaka malik nanya. Boh, bener-bener masak pinabisun ieu mah. Si Laing mah teu perlu nyaho, sia dewek jeung batur-batur dewek. Komo mah kejeng nanyakeun nu ti mana manlina mah deuleu. Kali tuduhkeun we di mana Lemur Karang Gantung. Mun diharese teuing eta teh. Ki Jubah Hideung molotot ka eta budak. Nyatu itu bae ditu tuh Lemur Karang Gantung mah lempeng we terus di dieu mah engke di nu aya pengkolan ngaleok ka belah kenca. Cek eta budak bari ti buburanyat lempang rurusuhan ti hareupeun si Jubah Hideung. Geus meunang katerangan gitu mah atuh si Jubah Hideung kairing ku dua urang baladna kagancangan lempang muru ka tempat anu dituduhkeun tadi. Dulur barani gancangna carita maranehna geus anyog ka tempat anu ditujuna, nyatana Lemur Karang Gantung. Tapi harita teh wanci geus heureub-heurepan tereh magrib. Boh, bener ieu nu katelah Karang Gantung mah apa lainna mah. Tapi nu jadi masalahna dewek poho deui manggihkeun jalan nu asup ka tempat panyicinganna Kitunggul. Boh, sabab teu sambarang jelema anu bisa asup ka tempat eta mah. Ukur balad-baladna hungkul we anu abal teh. Kumaha atuh nya euy? Boh. Cek si Jubah Hideung bangun anu bingung. Ari wakudila kumaha jeung ka mana jalanna? Coba tuh inget-inget ku Ki Guru. Cek si Badul. Boh, mun teu salah mah lawangna teh mangrupakeun batu gede anu katutupan ku kakayon. Da moal nyangka aya lawang jeung aya lemur mun ceuk nu teu abal mah euy. Lawang naon Ki?
Tanya si Badil. Can ngarti kana maksud omongan si Jubah Hideung. Oh, lawang kalemburna kitu unggul. Deweke ada poho deui yeuh, pangpangna poek yeuh. Da loba batu-batu gede di dia teh. Piraku ari kudu dikulutuk-kulutukeun mah hiji-hiji. Beak waktu deuleu. Oh. Ceuk si Jubah Hideung ngajelaskeun. Atuh kulantaran ayeuna mah sakedeung deui ge peuting kumaha mun reuh heula we. Isukan orang tulikeun deui. Kumaha lamun kitu taki? Ceuk si Badul ngasongkeun usulan. Oh, teu naon, mending urang reureuk heula we gadang. Da sarua deweke ngarasa capek lelempangan ti tadi keneh. Neangan tempat anu merenah euy, Dul. Sakalian nyieun sasaungan ke tempat hes. Sakalian oge neangan hakareun jeung jayeuh. Dewek asa tuhureun hayang hinum jeung beurih bojong deui. Beuh. Neangan ka mana ari Ki Guru? Dasan apa sukrak sikluk dari tempat ieu mah tuh kuring mah. Coba poek deui. Ceuk si Badul bari ret-ret ka sabeudeuran eta tempat. Boh, si laing mah kawas suka karawai hirup di leuweung Badul. Nya ka mana we atuh neanganna mah. Kangaran di leuweung pasti aya we. Sato atawa bumbuahan mah jeung bebetian nu bisa dihagan. Boh, Jogja. Ini ka itu. Cenah Dul Barani. Atuh dikitukeun ku guruna mah. Si Badul teh teu nyarita deui, leos wae ngaleos asup ka jero leuweung rek barang siar nyumponan. Parentahna ti nu jadi guruna nyatana si Jubah Hideung. Boh, Badil, ayo tuturkeun dewek euy. Tuh di labadi tuh jigana mah geunaheun baga nyaung-nyaung mah. Kituna teh bari mieulaan leumpang muruh ka tempat anu dituduhkeunna tadi. Dulur Barani atuh sanggeus nyieun tempat kalayan bebenah keur istirahat oge nyieun durukan. Harita kadenge Ki Jubah Hideung nyarita ka si Badil. Oh, nah itu meni ngampleng-ngampleng teuing cenah euy. Jika dititah ka Surabaya wae si Badul deh Badil. Teu neangan haganeun ka leuweung. Sakedeung deui meureunna Ki. Dulu Barani bener we caritaan si Badil teh. Ari kurunyung teh harita anu keur diarupat ngurunyung tinu poek. Katempo dua leungeun naranggem ku babawaan mawa sampeu jeung tangkal-tangkalna meuni ranggaek. Ting meunang ngalati mana meuni aya kana sababaraha tangkal leungeun kencana nyolendang lodong awi anu meunang ngadadak nyieun dipake wadah cai jeung rupa-rupa sabangsa ninggu betian jeung bubuahan leuweung sejena. Oh, geuning datang bau. Di mana barang siar ti meuni teh ombol-ombol Badul euy. Cukan dewek masih lain teh direwek ku caruh. Mana eta euy? Eta mah sampu meuni jeung tanggalna kitu. Duh, keberat-berat padahal mah beutina we hungkul atuh. Boh. Eta dina lodong awi naon cainya. Cik buru ka dieu we dewek kana anget ti tadi geus hayang nginum. Ceuk Jubah Hideung meuni komaan. Beri langsung nyokot lodong tina leungeun si Badul. Leguk-leguk we atuh diinum. Ditotor langsung tina lodongna. Sanggeus ngarasa seubeuh pok nyarita deui. Sok atuh euy, geura belum sampurna ku si laing Badil. Mumpung sieunna ruhayeuh. Moali lagi aya geura. Si laing mah leureuk heula we capek keneh mah. Kituna teh bari ngareret ka si Badul. Da memang nya atuh si Badul teh ngarasa sapenaker kek we manehna mah diuki gireun guruna. Bari nempokeun si Badil anu keur cakah cikih meuleum sampeu jeung bebetian anu lainna. Dulur Barani nu saati kanca dangu nu satu baraya nu satia kocapkeun waktu isukna. Wanci haneut moyan anu sarare di jero saung teh karek bating kuniang hudang. Harita hawa gunung kacida segerna. Manuk recet bating garaclok dina dahan tangkal.
bari ngicis-ngiciskeun Cibun dina jangjangna. Angin leutik ngahiliwir tebak dangdaunan nu diadu jeung daun sejena nimulkeun sora anu sigah ngahariring. Cai Ibun dina tungtung daun pating carelak lir mutiara katojo ku cahaya sang surya anu anyar medal pikeun mancen gawe ti Hyang Agung nyaangan sapangeussi alam marcapada. Geus beurang geuningan euy boh. Ayolah urang mulikeun 5 luruh tempatna kitu unggul euy. Ceuk si Jubah Hideung nepakan awak 2 urang muridna. Atuh dulu barani harita ge maranehna indit ti tempat pangreurehanana. Ceuk sawangan dewek mah boh di lebah kaler di tempatna kitu unggul teh euy. Ayolah ulang paluruh we di ditu tuh. Kituna teh bari miheulaan leumpang nuju ka tempat anu disebutkeunana. Si Badul jeung si Badil oge teu nyaritana naon. Duana nangis cik naluturkeun di satukangeun guruna. Di palebah jalan satapak anu brasna ka jero leuweung reg si Jubah Hideung teh ngeureunkeun lengkahna. Panonna mencrong ka hareup, tarangna ka ciri kerung, saterus sirana ungut-ungutan. "Ya naon Gi?" tanya si Badul ngerasa penasaran. Boh, dewek inget ayeuna mah euy, tah ieu jalan satapak teh anu eueuh terusan alias buntu. Daya lian jalan pikeun nuju ka gerbang Batu Gede teh. Nyadana lawang asupna ka tempatna kitu unggul. Ayolah, urang asup ka jeugeura euy, kapanggih geuningan. Boh, ceuk si Jubah Hideung. Bari neruskeun deui lengkahna. Sasalakai ka jero leuweung anu rarembet ku kakayon. Bener we, teu kungsi lila ge anyog ka hiji batu gede anu ngajurung kining sagede beuteung muning. Ku sareretan mah pasti nyangkana batu biasa. Boh, itu geuning lawangna euy, hayu urang deukeutan. Ngojengkang si Jubah Hideung teh ngojengkang ngadeuketan eta batu. Dituturkeun ku 2 anak buahna. Saenggeus kira-kira salengkah deui kana eta batu reg deui atuh Ki Jubah Hideung teh ngarandeg dampaleungeun katuhuna ditapelkeun kana eta batu. Katempo bibirna geger nyeman, nyawa teh ngapatkeun jampena naon. Cacap manehna marancahan eta batu raket bray. Aneh eta batu teh anu ngajuring kining sagede muning teh saharita jadi ngageser ka gigir. Breh katempo di satukangeun aya jalan anu ngabulungbung jiga jalan jajahan anu nuju ka Pilemburan. Lakadalah boh kapanggih ayeuna mah euy. Hayolah buru-buru lempangna euy. Tuh loba ditu tuh tempatna kitu unggul tuh jeung balad-baladna. Keke. Boh, tapi nah satieun kieu euy. Buah-buahannya kitu unggul teh jeung sakabeh anak buahna teh geus barina sakabeh euy tumpur. Duh, dewek jadi teu geunah hate kieu ieu teh. Boh, buru karancangan lah lempangna. Ceuk si Jubah Hideung. Kesirikeun satengah lumpat muru ka tempat anu dituduhkeun ku manehana Nabi. Tapi barang srog ka tempat anu ditujuna. Sajongjongan mah atuh ieu si Jubah Hideung teh jadi ngajanteng. Panonna mencrong teu ngiceup-ngiceup kana kaayaan anu katempo di hareupeunana. Anu harita aya sababaraha imah panggung anu geus raroboh. Jika geus eueuh pangeusina, sawareh aya oge imah-imahna anu geus raruntuh, tihang-tihangna harideung tarutung jiga urut ngaduruk. Boh, cilaga euy nepikeun ka pasorengkrah kieu imah teh. Sigana pangeussi lemur ge geus eueuh meureun euy duh. Laruntuh kieu yeuh, kawas-kawas tapak aya nu ngaduruk ieu mah. Boh, di mananya yeuh ari kitu unggul yeuh jeung sakabeh balad-baladna. Aing teh nanya jelema sasiki-siki ajan yeuh. Balang siang bener sakumaha cek beja euy. Ohnya, boa-boa atuh Ki Guru. Oh yeuh, kitu unggul ketetana keboharan teh geus barina satea meureun euy. Aduh, nepikeun ka diratakeun kieu ieu tempat. Ki Jubah Hideung ngomong tuluy teureun
ngerasa kaget jeung reuwas kunenyo kaayaan nu saperti kitu. Kumaha atuh Ki Guru? Tanya si Badul. Kang guruna, urang asup lah ka jero, urang teangan papai hayang nyaho saanu nyaho. Kitu unggul deh jeung balad-baladna keur caricing atawa nyerumput di tempat sejen euy. Oh. Ki Jubah Hideung neruskeun deui lalampahanana. Terus asup ka tengah lemur bari telat tumpah tempo susuganan aya anu di teanganana. Barang keur pating garas ruk kitu katempo di hareupeunana aya hiji wangunan imah anu rada mencil. Ti imah-imah anu tadi kalewatan. Katempo imahna masih keneh weweg keneh jabati kitu katingali di satu kangeunana aya sora eme anu beberelean jeung kadenge sora jalma anu pating geredeng. Tah, beuh sigana mah aya keneh ieu pangeusina geuningan di imah-imah mah yeuh. Kadenge aya anu pating gereneng yeuh Badul. Kadenge teh Gusti laing. Oh, cek si Jubah Hideung ngaret ka si Badul anu leumpang satu kangeunana. Bener Ki, hayu atuh urang sampeurkeun. Atuh harita keneh tiluanana gagancangan ngadeuketan ka eta imah. Saenggeus aya di hareupeun panto. Reg deui atuh Ki Jubah Hideung teh jeung kadua urang anak buahna ngaraneg ngadedengekeun sora anu keur garuneman. Atrap pisan eta sora teh datangna ti jero ieu mah. Jeung lobakeun dicarita kalacat we si Jubah Hideung teh ngalacat kana golodog terus keketrok bari pupuntenan. Punten. Punten raya gitu cenah. Nanti bari terus ketrokan pantau. Saha di luar. Tembal nu di jero bangunan nu kaget ngadenge aya anu pupuntenan teh. Oh, kuring euy, ngahajarek nyemah ka dieu. Buka heula itu pantuna. Ceuk Ki Jubah Hideung tanles atuh teu kungsi lage kadenge ti jero ieu mah teh aya sora anu leumpang luhureun parupuh. Bray panto aya nu muka ti jero. Katempo saurang lalaki anu umurna sapantaran jeung Ki Badul. Ngajanteng bari mencrong teu ngiceup-ngiceup ka Ki Jubah Hideung. Atuh katempo oge leungeunna teh buntung. Aya hiji we nu katuhuh hungkul. Eta lalaki teh nu taya lain nyatana Ki Darasim. Nyatana kapercayaan atawa anak buahna Ki Teregos Hideung gaganti Ki Jambana nu geus eueuh. Katara leungeun kencana buntung sametak-takna teh nyatana alatan beunang kasabet ku karongkahan gobang kabuyutan pusaka andalanna si gobang. Di jero imah teh tetela aya tiluan manehanana Ki Suhadma jeung Ki Komod. Anu harita sarua atuh Ki Suhadma meleungeunna buntung samet puhu leungeunna. Sarua eta ge alatan ku kahebatan anak gobang kabuyutan nalika tarung keur waktu ti heula teh. Malah gegedugna nyaeta Ki Teregos Hideung nepikeun ka paragat nyawana kapan ku gobangna Rakasa eta. Saha teh anya ieu teh? Tanyana Ki Darasim nyidik-nyidik ka Ki Jubah Hideung teh. Sawatara eta Ki Suhadma katempo aya di satu kangeunana Ki Darasim. Boh, kuring ngahaja datang ke tempat ieu rek nepungan dulur seperguruan kuring anu ngaranna nyatana Ki Tunggul atawa sok disebut oge Ki Teregos Hideung euy. Boh, jeung anjeun tiluan saha heuh? Ceuk Ki Jubah Hideung nerangkeun ngeunaan dirina jeung tumanya ngeunaan adi saperguruanana nyaeta Ki Teregos Hideung. Ngarasa yakin yen katilu semahna ngarupakeun dulur sapaguron gegedugna. Akhirna mah atuh Ki Darasim, Ki Suhadma jeung Ki Komod ngaku ka semahna. Ki Jubah Hideung jeung dua baladna belas bus arasup ka jero imah. Saenggeus dariuk dina amparan samak. Oge sungsong sasalaman nerangkeun saha ngaranna. Dedek-dek atuh Ki Darasim teh nyaritakeun ngeunaan nasib anu tumiba ka gegedugna nyatana Ki Teregos Hideung. Nu geus paragat nyawana ku Rakasa alias si Gobang.
Jabati kitu atuh Ki Darsim oge nyaritakeun ngeunaan kaayaan sanggeus binasana Ki Tarago Sideung teh. Yen anu masih tetep renggenek caricing di eta tempat teh ukur tiluan nyatana manehna jeung dua urang dulurna nyaeta Ki Suwadma jeung Ki Komod. Atuh sanggeus kitu mah ieu Ki Darsim teh mungkas caritaanana. Tah gitu kejadian anu karanaban ku kuring jeung guru kuring teh. Ki tinggal kuring we tiluan deui nu aya di dieu teh. Nu sejenna mah kabeh geus salunta di tempat ieu. Ari kuring jeung batur kuring mah da batan sakieu kaayaanana. Nyasatna teu boga pangbalikan deui kitu tah. Jeung geus taya deui harepan bikeun nyingkah di ieu tempat. Kitu tah Ki, ukur hate we anu salawas ngagedur hayang mangmalaskeun pati kanu jadi guru. Ceuk Ki Darsim panjang lebar ngajelaskeun anak ka Ki Jubahideung. Sakedapan mah dulur barani Ki Jubahideung teh jadi ngahuleng ngaraga meneng. Renghapna katingali bangun anu nyidem amarah anu geus hese digambarkeun ku caritaan. Tapi akhirna mah pok nyarita. Boh, urang mana eta manusia anu neulah si Gobang teh nya? Aing moal geunah sare ieu, moal ngeunah pikiran sarila can bisa ngawawajet manusia anu geus mateni dur aing. Boh. Si Jubahideung moal mulang ka lamur euy, saacan nguyup getih eta manggeluk ngarti itu euy. Pokna dibarungku ngahegak nahan amarah jaroeun dadana. Ari nurutkeun beja mah asalna mati wewengkon kaler teuing palebah mana nama ngan manehna teh sok aya di lemur babakan careuh sabab manehna teh boga bikang alias boga kabogoh urang dinya. Awewe anu kungsi diculik ku kuring nu tadi dicaritakeun teh, tapi da manehna oge sabenerna mah teu cicing di lemur eta terus. Si Gobang mah jalmana tukang ngalana gitu tah Ki, mapai-mapai ka unggal-unggal tempat jeung pilemuran. Ki Darsim ngajentrekeun deui ka Ki Jubahideung. Oh, teu jadi soal gitu oge. Paribasana najan nyumput dina lak-lakan naga dina liang cocopet ku dewek pasti bakal disusul. Boh, tapi moal wakayeuna euy sabab dewek jeung dua bala dewek teh perlu heureuy sapoe dua poe mah nya di dieu. Bari sakalian we ditenan kaayaan di tempat ieu. Oh. Nyetenan kumaha maksa Ki Guru teh? Si Badul tumanya sabab teu paham kana maksud ceritaan guruna. Oh, nya maksud dewek mah lamun ieu tempat ngeunaheun jeung matak pikabataheun dewek boga niat we pindah ka dieu. Sakalian urang bangun deui paguron ku dewek. Boh, dewek jadi hayang ngajajal ka jawar-jawar nu aya di wewengkon sabeuteun ieu euy. Boh. Temal Ki Jubahideung boga rasa moal aya anu nandingan kana ilmu kasaktena. Sae kitu ge sae. Sae Ki. Sakantenan we atuh abi ge hoyong guguru deui ka salira Ki Jubahideung. Alah, abi ge sami bunga we nu aya mah. Alah, nepangkeun abi omod, abi ge hoyong guguru deui lah. Bukan we aduh, ari boga ilmu mah bisa boga pamajikan. Nah, disirain komod. Naon hubunganana ilmu jeung pamajikan? Apan kumaha we carana mah? Ari urang jago mapan bisa neangan bikang nu kumaha oge. Bising boga salaki oge podaran we salakina. Alah, sia mah. Ki Guru ari abi jeung si Badul kumaha? Cuk si Badil nanya. Boh, kumaha naon maksud si laing teh Badil? Mohon maksud guring teh nah milu cicing di dia atau balik ka lemur kitu Ki. Si Badil ngajelaskeun. Boh, sok ngajo si laing mah. Matakna ari dewek ngomong teh heg dengetkeun. Boh, lamun dewek cicing di dia harina si laing duana ge nya cicing di dia atuh. Boh, sok podo ari daun teh. Si Jubahideung rada nyereng nyaritana teh ka si Badil. Rada keuheul meureun.
ku si Badil nu otakna telat pisan mikirna. Mantak mana jarang nyarita sanya nama nu si Badul ada leheung lumayan pinter. Hehehe, mata katu Badil heg mikir, tong akan ngomong ari can dipikir mah. Cek si Badul, ayo ganda deh, bisa kita balik kalau mau gitu. Cek si Badil deui bari ngahehe. Wanci harita geus nincek ka sareupna. Nu akhirna reup weh peuting. Kayaan di dinya estuti iseunaker, puguh kangararan di jero leuweung. Sanajan geus jadi lembur oge da ayeuna mah pangeusina geus saeutikan. Nya balik deui we kaayaan teh jiga saacan dibukbak jadi lembur teh. Harita Ki Jubah Hideung jeung 2 anak buahna katambah 3 urang urut anak buahna Ki Teregos Hideung. Nyatana Ki Darasim anu buntung, nya kitu deui Ki Suhad mah sarua buntung. Ari si Komod mah masih kene kumpit leungeunna teh. Harita genepanana ngalobrol medar pangalamanana sewang-sewangan. Pang-pangna mah Ki Jubah Hideung anu ngaguar pangalamanana salila leurejengan jeung Ki Teregos Hideung anu geus dianggap dulur pet ku hinis, geus sakokoh sainum sapapait sapamanis, kitu ceuk paribasana teh. Dulur barani nu saati kancadangu nu satuhu baraya nu satia gancangna carita kocapkeun 2 poe ti harita rebun-rebun keneh Ki Jubah Hideung geus patinggar di Gleumpang mapai-mapai darmaga walungan. Tujuanna nyaeta rek ngajugjug ka lembur babakan careuh. Sakumaha pituduh ti Ki Darasim. Atuh harita si Jubah Hideung teh oge kadua anak buahna ayeuna mah ditambahan ku Ki Komod anu ngilu. Gilig nyerek nyieun balitungan males pati ka jalma anu geus mateni dulur saperguruanana nyatana Ki Teregos Hideung. Oh, lebah mana cenah mod euy, lembur babakan embe teh. Oh, jauh keneh henteu. Tanya Ki Jubah Hideung ka Ki Komod nu ngilu. Alah, sanes babakan embe atuh Ki, babakan careuh. Alah, sakedap deui bakal dugi. Alah, ngan kahalangan ku pasawahan jeung ku pakebonan kitu da Ki. Alah, ceuk Ki Komod nerangkeun. Boh, sawa teu dihareup. Hayu abal mah puguh pan maneh mah. Boh. Dikitukeun mah atuh Ki Komod leumpang panghareupna minangka pituduh jalan. Sawatara lilana katempo di hareupeunna teh aya warung anu keur mejehna sepi meureun wayah kitu mah eueuh nu meuli. Pok atuh si Badil nyarita. Ki urang lereuh lagi beuteung lapar tuh mumpung aya warung. Boh, selain mah Badul kana hakaneun wae dulu. Boh. Tapi bae euy hayulah urang leureum heula oge dewek teh beakeun bako deui. Oh, anu antukna atuh Ki Jubah Hideung jeung tiluan anu nuturkeunana nyatana Ki Badil Ki Badul jeung si Komod nyamperkeun ka eta warung anu aya di sisi lembur. Kacidati seunana eueuh anu jarajan saurang-urang acan kalawan dina dasar warungna ge sorencang ukur sababaraha siki goreng ulen jeung kulup cau nangka. Anu boga warungna mah teuing keur ka mana heula da teu katempo di jero oge. Boh, heuweuna naon geuningan ukur aya goreng ulen we jeung kulup suku kungkul cau we deui. Boh, ka mana di anu ngawarungna nya? Meni cul-culan ngawarung teh kumaha mun aya bangsa cenah. Oh,
Cek Ki Jubah Hideung bari gek diuk dina bangku panjang nu aya di hareupeun warung. Si Badul si komod genurutan gugek dari yuk gigireun guruna. Jigana mah keur ka tukang heula Ki, kan bae urang dagoan we da moal lagi apa sih ngurunyung. Bener we. Cacap si Badul nyarita kitu. Kurunyung ti lawang tukang wangunan eta warung ngurunyung saurang awewe. Aya meureun kana umur 50 tahunan mah tapi beungeut mah pantes ngan eta we aya ku edas. Jiga anu teu dangdan aduh. Buukna kusut cawig-wig, make sarung nu geus balel tur lalayu sekar, disampingkeun samet beuteungna. Atuh tali kutangna anu kuleuheut teh ngalek-lek sabeula eueuh pikaresepeun anu nenjo. Geningan aya mah bade kasahanya cek eta awewe panonna rutret kaki Jubah Hideung jeung kanu sejena. Lain rek nyemah kuring mah rek jajan ka dieu teh bibi ari ieu warung lain. Tema Ki Jubah Hideung rada keheul kanu boga warung teh make jeung nyebutkeun semah sagala rupa ka manehna teh. Nya ieu mah warung nah kunaon kitu? Cek si Ece warung deui kalaka malik tumanya. Aing mah nya kuring jeung ieu batur kuring teh rek jajan, rek meuli dagangan Ece. Aya naon wae di dieu yeuh. Ki Jubah Hideung jadi melotot bakat ku kesel. Rek jarajan, sugan Ece mah rekna tamu. Nya sok we rek jarajan mah nganda eueuhna naon di warung Ece mah. Modalna beak diaranyukan wae jeung hese mayar. Jadi we corencang. Dagangan Ece teh teu cara keur nganyukna geura mending mamaksa. Ari teu dibere sok maseaan ka Ece teh. Jadi serba salah baringung Ece mah. Cek si Ece warung. Aduh curhat. Ka mana karep? Kuring mah butuh bako sakaliang jeung dung kawung namun aya mah aya teh Ceu. Cek Ki Jubah Hideung bari nyucian cai kana cangkir leguk diinum. Teu dagang bako mah Ece mah. Tuh ka baju ho geura bakona naon ge aya di baju ho mah. Pokna si Ece warung. Curugna tutunjuk ka hiji imah anu aya di lebah we taneunana. Horeang mah tuh ari kudu ka ditu mah jabat teu wawuh deui. Bahaya teu eueuh mah. Cek si Jubah Hideung leungeunna ngopempang nyabakan kana goreng ulen anu geus lanyede jeung geus tariis. Deui nu hanut goreng ulen teh Ceu. Meuni lanyede kieu jiga kutang anu dagang we ieu mah. Nya dagoan heula atuh sakedeung urang ngagoreng deui. Daya kene ari gorengeun mah ngan teu digoreng kabeh teh tadi ku Ece teh nyeta sok kaburu galeun alias lalanye dari eueuh nu meuli teh. Yo atuh burugeun. Geura goreng ayeuna bisi kaburu beurang goreng rek teruskeun lambahan deui yeuh. Ari si Amang sok ngaco nya aparan anu geus beurang atuh. Nah rek nyarabak ka mana mun jiga anu darina sakitu. Tanya si Ece warung laledana rek ngagoreng ulena teh kalaka ngajanteng bangun panasaran kana tujuan Ki Jubah Hideung jeung balad-baladna. Alah Ece teh sok loba dadanya sok goreng ulena yeuh. Labar yeuh. Ki komo tungtungna mah nyarita. Rek kadinya yeuh ka lemur babakan kebo. Nyaho teu Ece lemur babakan kebo? Tanya si Jubah Hideung bari nyidik-nyidik kana beungeut si Ece warung. Lain babakan kebo atuh babakan careuh meureun. Deukeut atuh ti lemur ieu mah tuh ti lebah ditu kahalangan ku kotakan sawah jeung lemur anu ngajumpluk itu. Brasna langsung ka babakan careuh. Da Ece oge salaki mah urang dinya. Lain kuna naon pangna pisah teh teresep Ece mah beuki ngadu jeung sok daek kana inum-inuman matak mabok teh geuningan. Mending kieu we rarandaan Ece mah. Pokna kalaka jojo nyaritakeun urut salaki dulu barani poharanya. Alah si Ece mah kalaka curhat. Buru Ece lapar aduh aing kumaha ieu teh alah. Cek ki komod bari nyengir. Nya dengan goreng ulennya.
Dulur barani atuh teu lila antarana oge si Ece warung teh geus ngurunyung bari nanggeuy goreng ulen jeung bala-bala di wadahan kana balas terang. Saterusna dibaekeun kana dasar warung Ki Jubah Hideung atuh katut si Buda si Badil jeung Ki Komod harita geus teu ngalobakeun di nyarita. Maranehna pating camuil kana ulen haneut jeung kana bala-bala atuh geus ngarasa seubeung membarang daharna genjreng we dibayar ku Ki Jubah Hideung teh. Laju ninggalkeun eta tempat rek muru ka lembur anu ditujuna. Teu kungsi meakeun waktu sajam di luarna geus saranjog ka sisi lembur babakan careuh. Harita maranehna ngajaranteng di hareupeun hiji imah anu pangsisina nu aya di eta jero lembur. Atuh harita teh mere isyarat Ki Komod teh ka Ki Jubah Hideung. Titas tungguan heula rek nanyakeun heula ngeunaan kaayaan Rakaseta. Ki Komod teh nyamperkeun ka hiji imah kana lawang pantona kalacat kana glodog kulit keketrok. Punten, araya gitu. Punten, cenah teu silila aya sorat di jero nemalan. Mangga. Klutrak panto dibuka. Bray, lol hiji awewe anu kungsi panggih jeung Ki Komod waktu ti heula teh Ki Komod nyatana keur nyamar jadi tukang dagang teh. Teh si Amang geuningan si Amang sayur teh. Alah, aya peryogi naon Amang dek nganyang ka abdi? Cenah cek si Ece, Cemimin ngaranna teh. Sanes, Amang kali teh bade narojekeun nyari si Gobang teh ada napi jang Rakaseta teh nuju aya gitu di imah Mang Jamidna. Eleh, nadek aya peryogi naon? Kajang Raka. Iya, dulur kuring ti lembur jauhna tuh, nu tiluan tuh. Nyatana di lemburna cenah loba garong. Sugan we jang Rakaseta tiasa mantosana kitu. Oh, ari sugan teh rek ka Ece borohanas atoh Ece teh. Mun teu salah mah da keur eueuh. Jang Rakaseta teh malahan sareng nyikirantina cenah mah keur nyaraba ka dulurna nyaho teuing ka mana-mana nama nyabana mah anu jelas mah geus saminggu can mulang. Alah, jadi geus saminggu nya eueuh di dieu, beuh. Aduh hanjaganya, alah. Nya, geus saminggu Amang. Atuh kembali tong neangan eueuh Ece we nganyang ka dieu ka imah Ece. Hangke dewe jenya nuhun jenya lambur ayeuna dari lusuhan. Alah. Dulur barane atuh geus kitu mah. Ki Komod teh nyamperkeun deui ka Ki Jubah Hideung kalawan bebeja satarabasna yen Rakaseta alias si Gobang teh cenah geus eueuh di eta lembur saminggu keur nyaba ka dulurna. Ku kituna Ki Komod geus surti yen Rakaseta mah pasti moal cicing di eta tempat wae pasti keur ngalalana deui. Atuh dulur barane antukna mah kalawan mawa hate kuciwa oge. Oh, sugan teh keur aya dewek bae. Tapi kembalilah pasti hiji waktu ge bakal panggih. Oh, ayeuna mah urang balik deui we lah. Ngan urang nyantai we di jalan sugan we panggih jeung manehna. Hayu Badil, Komod, hayu balik deui lah. Antukna mah harita balik deui dulur barani. Ki Jubah Hideung teh init ninggalkeun lembur babakan careuh dituturkeun ku tiluan di tukangeunana muridna nu dua jeung Ki Komod. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia sanggeus anggang jauhna keur ti lembur babakan careuh. Harita
Ki Jubah Hideung sawadea balad keur aya di satengahing jalan anu jauh ka lemur ka ditu ka dieu. Barang harita teh anyog ka hiji jalan nu ngolecer. Katempo di jalan anu aya di beh kencaeunana aya 2 urang jalma keur patinggar di gelempang muru kalobah manehanana. Duanana estu harusuna keur leumpangna teh teu rarat-reret ka sisi ka gigir. Atuh Ki Jubah Hideung anu pangheulana ningali anu keur leumpang gadinyageun pok nyarita atuh ka muridna jeung Kaki Komod. Oh kela euy, itu aya nu keur leumpang gadieun. Urang dagoan heula we, sugan we teh 2 jalma teh nyahoon ngeunaan si Gobang atawa manggihan urang tanyakeun we engke geus deukeut. Oh, pokna bari panonna mencrong kanu aya di hareupeunana. Barang kira-kira jarak geus deukeut pisan. Atuh reg eta 2 urang anu keur leumpang teh ngaraneg panonna pating pureleng Kaki Jubah Hideung jeung ka si Badul katut si Badil oge Kaki Komod anu harita keur pating jarega hareupeunana bangun anu ngahaja ngahalangan jajalaneun maranehanana. Pok anu panghareupna tumanya Kaki Jubah Hideung dibarung jeung sesentak sagala rupa. Saha si laing euy? Rek naonan cenah ieu teh ngahalangan jajalaneun dewek. Ngahaja rek neangan gara-gara sali laing teh euy. Teu nyahonya ka dewek. Kituna teh bari maju ngadeuketan ka palobah Ki Jubah Hideung. Teu puguh we ngadenge carita anu sugal jeung kasar saperti kitu mah. Anu satadina marek tumanya teh Ki Jubah Hideung jadi kasungkala marahna. Kangaranan jawara anu geus ngarasa luhung ku ilmu jembar ku pangabisa, ngarasa ditincek hulu ku jalma anu anyarepina ge. Boh, goblok sia, meni kasar nyarita teh. Ieu dewek jeung balad-balad dewek teh ngahaja ngahalangan jajaran si lain teh. Tapi satadina mah dewek teh rek tumanya. Kai lain duaan, tapi si lain kalah kajikan ngajak ribut deuleu. Boh, saha si lain duaan teh? Sok bejagun ka dewek. Meh puguhnya labarkeun banggena deuleu. Oh, yo bisi si lain hayang abal dewek nu katelah si Jubah Hideung teh. Jawara tambah tanding ye ti tutugan Gunung Galunggung mardi deuleu. Oh, ceuk Ki Jubah Hideung malik morongos. Ai setan sia. Ditanya kala ka malik nanya. Jeung teu apa lewek mah dekung si ngadenge kana ngaran julukan si lain teh. Rek di Gunung Galunggung ke, rek di Gunung Jurik Jarian oge. Dewek mah moal sabea adalah ye. Dewek nu katelah Ki Madhapi. Jeung ieu dulu saperguruan dewek ye nu katelah Ki Mirasik. 2 jawara anu danget ayeuna tacan aya nu mampu ngarubukeun. Dulu barani si goreng eta 2 jalma teh nyatana Ki Madhapi jeung Ki Mirasik. Anu harita teh sarua pamaksudanana jeung si Jubah Hideung. Nyatana rek maluruh kaayaanana Rakaseta alias si Gobang rek nyieun balitungan teh. Euleuh. Tos aya badu bangplak dulur karaosnya. Ku kituna dur hapunten pisan. Cag atuh carios dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah menawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun. Undur kantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.